Naon ari paribasa teh? Hayu urang bahas secara gampil. Wilujeng sumping di Gumilar Sunda. Ayeuna urang ngobrolkeun hiji hal nu sering dipake dina obrolan sapopoe. Tapi cantang tuh dipikahi ku sadayana. Naon atuh? Ieu teh paribasa. Paribasa teh mangrupakeun ungkara atawa kalimah nu geus biasa dipake pikeun nepikeun harti nu leuwih jero. Biasana mah eusina teh ajen-inajen kahirupan, piwuruk, atawa perlambang pikeun ngajelaskeun hiji kaayaan. Misalna ulah neundeun waluh dina tampian. Artina naon tah? Eta mah hartina ulah narima amanah atawa tugas anu leuwih ti kamampuan sorangan. Bisi teu pika-pigawe. Paribasa teh penting lantaran bisa ngajarkeun urang pikeun leuwih wijaksana dina nyanghareupan kahirupan. Bisa oge pikeun ngabeungharan basa supaya obrolan urang teh leuwih leuleus tur bermakna. Kumaha Kang Teteh kantos ngadangu paribahasa naon wae? Tulis di kolom komentarnya. Hayu urang bahas babarengan. Tong hilap di like, share, sareng follow. Bisi kapoho-pohokeun hapunten lamun aya kakurangan wilujeng scroll deui.